bangsar mesin kuring dina acara obrolan cabokah urang lembur nya biasa. Aduh, naon jeung nenet teh. Gitar ya di heula. Ari Sugan teh pulang ngagalpuh ka balong atawa solokan ari pek eta teh keur naon diajar ngagitar. Diajar ngagitar teu kuat lah ya. Aduh, ampun karya teh hayang boga gitar nepikeun ku naon ya ku garpuh. Cing kunci A teh. Lain jeung apa kunci A pada kunci Inggris sekali. Aduh. Sekaliane. Iya. Di rehong geus ada geus rupa we paripolana teh hayang diajar ka gitar ku garpuh. Hayang jadi cita-cita teh boga jadi penyanyi, jadi pemain musik. Waduh, aya kaya. Melanjutkan ya Asep Irama. Lain beda ari geus jadi ieu meunang jadi artis YouTuber mah kamu di rehong. Aduh, Pasti. tenar aya nu ngojek oge mung kabatur ka Kang Budi Rehong we. Alus loba milik teh ya. Padahal aya boga milik teh ya golosor ka dieu teh efek teh disabet cenah ku pamajikan. Aduh, ampun. Iya keunah Kang Budi eta teh rezeki gitu berarti. Matak urang mah kudu lulus jujur lihat ari kudu hampang birit gitu. Hampang birit teh daek dititahan gitu. Pan lumayan lain daek ditahan. Daek dititahan. Lamun ditahan mah tuh di kantor polisi rieu. Bagel ditahan mah. Lain ditahan mah pan urang teh meunang rezeki. Kang Budi ka dieu panjajapkeun anu pan lumayan menang duit gitu. Aya kahoyong mah ulah ditahan. Ulah ditahan. Trot. Sok kumaha aya lagu teh cobi. Ngadangukeun heula. Lagu ya Asep Irama. Asep Irama teh kumaha sok. Neng. Oh, ari coba pakai sama-sama atuh maga sok. Aduh. Waduh. Aduh gaya. Tuhan. Duh, Allah. hebat. Terus tolonglah hambamu dari sengsara karena cinta. Hai gaya. Ya aya cinta, apa artinya cinta gitu? Cinta tanu pedo. Cinta mah Cinta teh aya artinya. Seperti keripik Bang Jack. Iya, Cinta itu seperti keripik Bang Jack gitu. cinta teh eta teh singkatan. Lamun dipanjangkeun mah jadi cerita indah tentang asmara. Buset. Ya, Oh, benar. Aya naon cenah euy apel. Apel itu singkatan teh. Ya mun disingkat pada bau urang teh ngabri gidig dah tuh. Yang apa? Acara permainan lidah. Aduh, ampun ya mah. So, ayo mah apa disebut apel artinya teh apa aja. Padahal artinya teh gitu. Mata kan aya paribasa. Pohon bercabang itu wajar. Lamun cinta bertabang tuang ajar apa Oh teh iya gitu. iya, betul Maka betul. Cinta teh aduh bahaya geus cinta mah. Cinta nan cerita impian nyata. Aduh, ampun. Itu abu di bener bisaan. Natak lamun nyanyi kan gitu kan. Jadi loba cerita gitu. Tapi sok berkarya Kang Budi. Make gitar eta teh sok kumaha nyanyi deui gitu. Nyanyi naon? Nyanyi naon we? Musik lah Budi, ngarang Budi laguna we kumaha. Nah, naonnya ieu teh lalieur. Rek lagu Asep Irama ge pek we teuing daripada urang ngulang ngalamun gitu sok. Naon atunya? Oh, lagu naon we sok. Atuh budak leutik pan misalna bangun tidurku terus Mandi. oh gitu. Atuh diajar naon we atuh. Jangan lupa Menggosok. untuk Ayo mari kok dihuntukeun bisa. Ari huntu mah kieu Kang Budi. Tah ari huntu mah kan eta teh ulah Sunda mah lamun hungku kan gitu lamun nyebut sirah hulu.
lamun nyebut paos ge huntu gitu. Lamun nyebut sampean ge suku lamun nyebut kutang oge turu bisusu gitu. Lamun nyebut salana oge bungkus bujur tuh jadi tina hungkul gitu. Tah sok lagu ayeuna abdi ngarang we sisiniran naon gitu. Lagu naon nu bisa kamu di atuh sok lagu Lagu rame we meureunak piring nah anu hese ngalagu ludung anu hese ngalagu ludung mah paling ngalagu rame gitu nya. Aduh mau sok atuh kamu di bade ngalagu ding mah lagu naon we eta barek lagu Bang Bung Hideung arek lagu Oma Irama mangga Asep Irama mangga sauder lah kahibur lagu naon ning kamari geuning lagu nih baru sekarang oh aku rasakan atau lagu gelandangan gitu. Lagu gelandangan So buat ya calling buat teman-teman yang ada di rumah, di luar rumah. Ya semuanya ya. iya langganan rongsokan coba Saya mau menyanyikan sebuah gelandangan. so saya gelandangan so Kering sudah rasanya air mataku. ayo Nasi buruk seorang tunawisma. si lamun sedih bisa tuh huntu balem tong seuri makanya lagu sedih tapi seuri cek batur baca si bisa tuh lamun tong balem tong kaciri waosna masa aman Itu sedih. kudrat ya. Oh gitu Bapaan ya teh. oh Aduh. gitu Ampun. apa kudu dijewahi lagu teh buat kering sudah rasanya air mataku Tenoneng. nah gitu so kamu di kada sedih so. Kering sudah rasanya air mataku. Sedih wae Itu penonton menggoda. Menggoda penonton. Mata bingung lamun amok seuri ieu mah lamun sedih seuri Pas rek cerdas rada berengut. iya iya terus Pak teruskan deh kering sudah itu Kering sudah rasanya air mataku. Nasi buruk seorang tunawisma. itu habis mana naon itu habis mana naon sih banyak bisa ada disebut wisma imah menyatu imah itu habis mata nu teuningan gitu tunanetra teuningan teu gaduh bumi beureut teu wisma teh berarti wisma teh Ari urang gaduh bumi henteu di sawah wae ieu teh. pan urang teh keur kalalana Keur berkelana urang teh. berkelana Mudah-mudahan so ku aya anak ieu teh urang teh sugan we dibukakeun rezeki teh lawang rezeki urang teh. Khususna ka diri urang umumna mah kaum muslimin wal muslimat. Amin. Anjir. Oh, Kasih gaya. mah. Alhamdulillah yang mulia mudah-mudahan orang tiasa benak deui Mohon. ya sanes waktos urang dipasihan di suasana anu panjang itu kalian Nu panjang jadi budak, nu ponok jadi orok. kapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.